jaing dididik ti baheula. Pertama ngaji beres ngaji dicoba ku almarhum ngaji deui sia bau kadedengkeun bae ka ceuli jeger bae bodoh keneh sia ngaji deui sia jang sia kula 2 kali ngaji 3 jadi pertama di Keresek di guru kula jangan oha kedua di Cipanas geus bisa ngitung dicek ku guru ku abah bodoh keneh sia ku situ mah ngaji deui waktu ngaji deui kula hadena dibere ongkos kaji deh balik jadi itu kakak coba hitung itu benar hitung deh itu benar coba ngitung 100 tahun wow hitung nyieun gula mah 100 tahun nyieun cek aing bila perlu tangtangan gue ngabain gitu kuduna tuh geus beres abah bisa henteu abah mah tuh kan paham Yahudi dengan kecanggihan teknologi nyana kudu make pemiris bae nyana kudu make dan lain sebagainya bae ya percayaan ka ulama dek teh dituturkeun cenah Ki Uci mah bari teh atuh sanu nita aing ngomong aing mah aing doang kan geus ngabejaan mah abeh di akhirat ge kok teu ngabejaan-bejaan pan geus sakadar ngabejaan nurut teh nurut atuh sabaraha nyana ye Nanti mah ibadah ka Allah hese-hese amat ya aing mah urusan politik mah urusan ekonomi urusan budaya tilok melu elos teh urusan sia tapi urusan ibadah pada aing mendek ka Allah teu meunang dilarang-larang ku sia aing nu deuk ibadah aing nu boga keyakinan aing nu ngitung aing nu belajar sia ngaji henteu naon henteu nyaho sia cenah perbedaan jeung batur atuh sabodo aing nu boga keyakinan ya aing mah dididik ti baheula pertama ngaji beres ngaji dicoba ku almarhum ngaji deui sia bau kadedengkeun bae ka ceuli jeger bae bodoh keneh sia ngaji deui sia jang sia kula 2 kali ngaji 3 jadi pertama di Keresek di guru kula jangan oha kedua di Cipanas geus bisa ngitung dicek ku guru ku abah bodoh keneh sia ku situ mah ngaji deui waktu ngaji deui kula hadena dibere ongkos kaji deh balik jadi itu kakak coba hitung itu benar hitung deh itu benar coba ngitung 100 tahun wow hitung nyieun gula mah 100 tahun nyieun cek aing bila perlu tangtangan gue ngabain gitu kuduna tuh geus beres abah bisa henteu abah mah tuh kan kakara guys yang siapa nya teman teman nuturkeun eueuh nu siapa nya abah yakin geus gula mah ku guru di ditu geus dimheuhan ku almarhum geus teh mah ngabejakeun doang melalui palak Sulaimuna iren dibejakeun kitabna ge kula lain hiji ngaji durusul palakiyah ngaji ngancek guru durusul palakiyah bisa untuk mendukung doang tetap nu jadi patokan sulam Ratul Wadud diaji tetap lu jadi patokan sulam kurang kumaha deui atuh tuh datang kata tadi henteu bisa ge kula make eta teh naon ngaranna ngitung-ngitung durusul papariyah nu leutik di SMP teh nu leutik logaritma sia mah aing datang ke belajar heula logaritma sekian eta teh jang ngaji durusul palakiyah belajar heula logaritma di guru teh ye log beres geus tapi geus beres tetep nu jadi patokan ieu mah jang ngadukung doang lain hiji ngaji palak teh andai kata engke aya palak-palak nu lain tetep tolak ukurna eta guru kurang kumaha geus we eta tangga kuat ajeuna Ki Uci mah salah tuh kajian salah lain bener kan gue sia ngadu heula jeung aing sia je aing mah suka kitu pagu itu mah sombong amat atuh sombongan deui jae nu tawadu mah engge tilok sombong malah minta duit kan nu tawadu mah engge beres teh cenah Ki Uci mah aing memang teu beres pugu sia bae deuk ngaraon ngaraji ka aing atuh aing kita henteu naon henteu oh ieu cenah kiai hayang bener atuh hayu hayang bener sekali-kali kula salah atau masalah tinggal silih hampurakeun bae eta gitu sakitu doang jas salah na kiai mah bener waduh
aduh kira-kira Kiai nu mana heula tuh sia make Kiai Golkar ge diakurkeun wae henteu nya bener ge buku salah ibarat Kiai sombong nah di dieu kakara kaya rahasia naon sebabna Kiai bener tapi salah Kiai salah tapi bener tanyakeun ka Imam Ghazali ye tuh Kiai cari Imam Ghazali mah ditu tuh aing ge nang nanyakeun dinyana Kiai eta bener salah nu sebenarna sebab ngomongna ngan di dieu ka dieu Kiai itu bah salah ge bener kunaon emang ngomongna di dieu nya ye beda omongan nu di dieu jeung omongan di dieu bedana kumaha sih ge omongan di dieu mah mun balik culak cileuk hayang disasalamanan amplop tuh kan cak Haji Pudo sia kaing deui hari nu ngomongna di dieu cuek geus henteu beda aing menyampaikan lillahi ta'ala salahna ge jadi bener sebab teu neuleuh dunia Kiai eta mah Golkar benerna ge salah sebab benerna ge neuleuh dunia nu mantak can aya nu sasalamanan ngana dieu lah panitia ka mana segala ngajakeun panitia lain guna naon cenah besi poho doang hareudang imah ngomong kos gitu keur benerna ge salah sebab dalil jang eta ari si itu masalahna ge bener sebab ti dieu ayana teu pernah neuleuh kitu eta masih panjang urayanana malah geus mari datang ka mana karang ngaji wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri panon poe lempang nurut ka Gusti Allah bulan lempang nurut ka Gusti Allah bintang lempang nurut ka Gusti Allah nu mantak bisa dihitung perjalanan matahari perjalanan bulan perjalanan bintang bisa diteropong melalui ilmu peneroponganana di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat terus di kadieu aya tabiin terus atba tabiin dan selanjutnya weh lain lalagaan pokoknya kabeh ciptaan Allah kabeh aya di bawah perintah Allah subhanahu Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ala eling lahu tetep ka Allah al khalqu ari ngadamel wal amru jeung parentah kullu sakabehna secara mutlak ngadamel teh nang Allah secara mutlak marentah teh nang Allah mutlak imah sing hade secara mutlak ngadamel nang Allah secara mutlak merentah nang Allah lu bisa ngadamel salian Allah lu bisa merentah salian Allah ala lahul khalqu wal amru nu mentak dina ilmu tariqah mah dijadikeun dua alam teh hiji alam khalqu kadua alam amru dalilna ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin lamun ngadamel nang Allah marentah nang Allah secara mutlak atuh Allah teh maha berkah maha agung Gusti Allah nu mangeranan seluruh alam jadi alam teh aya dua aya alam khalqu teh alam jasad alam damel aya alam amru alam batin geus lamun alam amru teh aya 7 aya genep latifatul qalbi alam amri latifatul ruh alam amri latifatul sir alam amri latifatul qalbi alam amri latifatul akhba alam amri latifatul nafas alam amri latifatul qalb alam khalqu latifatul qalb eusina aya 4 unsur anasir disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul syamsi unsurul hawa alam qalb ieu adalah alam khalqi 4 lamun nu tadi genep 4 jeung genep jumlahna aya 10 urang silulup ilmu tariqah mah kanu 10 eta
mulai kuari lemun urang di alam kholqi bae mah teh jauh ti dedeleuan dedengean aambean jeung rasa datang kapai urang aya di alam kholqi bae mah atuh moal nyaho ka alam nu itu urang hayang nyaho ka alam nu itu teh melalui ruh kulantaran roh kapisah ku nafsu maka dibagi pembagian aja ngebersihkan ku ahli thariqah dibagi aya latifatul qalbi ditelo latifatul qalbi teh sinaya 9 di nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah latifatul qalbi ulah wakana ka latifatul ruh lamun latifatul qalbi can bisa bersih melalui zikir jeung beati guru sok bersihan heula bisa-bisa 50% bersihan mata kudang ti peutingna jelema nu narekat mah seakan-akan wajib lantaran dek ngabersihan batin geus lamun bisa ulah nonton TV mun bisa ulah ngadengekeun HP naon sebabna besi kaganggu mantap jelema masih kene norekat masih kene boga TV norekat masih kene boga HP norekat masih kene aya di Partai Golkar dek kumaha bersih besi bae jelema pan kieu cenah soa mah lain so dengikeun ilmuna ye ndek naon ieu ndek ngalayangkeun ruh supaya kapanggih jeung nu maha khaliq ban tadi ge lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin urang diparentah salat ku Gusti Allah kunaon nu marentahna teu kadeuleu ku mata hate supaya kadeuleu ku mata hate jagusi Kangjeng Nabi teh nyaritakeun mane ibadah anta budallah kana katarahu wa illam takun tarahu kanahu yaraka mane ibadah ka Allah sok yen nu nitah salat teh Allah seakan mane deuleu ka Allah nu nitahna mun teu bisa asa dideuleukeun geus nyaho kabeh dipidatokeun kok teu karasa-karasa moal bisa lantaran ruhanina can dibersihan geus bersih naik kuali ka latifatur ruh teh aya belah di ieu teh nafsul mulhamah aya di dieu urang ngabagusan anu belah dia sanggeusna kokotor eueuh di dieu ayana dibagusan ku urang melalui latifatur ruh nafsul mulhamah bersih naik urang ka nafsul mutmainnah ayana di dieu nafsul mulhamah mah jumlahna 7 nafsul mutmainnah di jumlah kabeh nu mentak urang belajar kos kituna heula jang urang deuk ngabersihan naon moal cangcaya engken moal aya mang engken tuh beres urang keur carita gancang caritana bae beres latifatul sir latifatul khofi latifatul akbar latifatul napas latifatul napas geus bahaya jasa sebab dia teh nafsul amaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad ajalu al kidbu al ghadab aya kabeh di piceuna kuari geus beres micenan penyakit minimal 50% ngasup-ngasupkeun kuari kana nafsul mutmainnah nafsul mulhamah nafsul mardiyah supaya rapi husnul khuluq tarku maswa alus dan lain sebagainya terus beres rapi engke nangeunaheun mun silaturahmina nu di deuleu Allah ngaji nu di deuleuna Allah bisa kos kitu karasa ku hatena sebab geus dibersihan moal cangcaya nyana mangariung teu dibere berkat moal ngomongkeun paling ge pohoan teh naonnya can jadi karena norekatna can jadi hampak bakalna beurang jeung peuting teh akur sebab nu di deuleuna Allah nu neuleu nu ngadamel pencek tadi ge dunia ngandieun Allah nu kadeuleuna Allah ja ayana beurang teh panon poe pedah keur aya di beurang
kerayaan peting panon poe kerayana dihandap jadi berarti tama gulak-gilak berangjeng peting teh tamaku sebab panon poe sedangkan urang geus teu mikiran urusan eta mirikiranna Allah teu karasa berangjeng peting hiji Allah mulai geus ruhani urang teh kapan diarahkeun ka Allah diurus urang di ka Allah keun nu kamari urang teh mun salat hayang ka alam geus diurusan jadi teh hayang ka alam Allah nu ngalem urang ngaji kamari mah araya sayang ka alam bae ku makhluk-makhluk ku ari ka geus diurusan teu hiji bae kholiq mantak berbicarana ti dieu lain ti dieu dalil sakitu lobana mun kaluar ti dieu moal didengekeun pakai hiburan tapi mun kaluar ti dieu bakal hayang ngadengekeun rindu jeung hayang make beda cek Imam Ghazali mah urang teh neuleuh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeunana bakal racun gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu ieu kolbu urang eusian ku hari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeunana di lembur ilmu sakola sok geuna dikucurkeun ilmu sakola bae sok eusiana teh urang nu dieusikeunana teh ilmu IPA ilmu dan naon teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrol teknik bae wajan ku kumaha ge ieu dieusianana ieu teh ku cincin sungai dare atuh ngomong dina mana ge cincin bae dare kumaha eusi nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah paskan sese supaya Allah cicing di mana bae caritana tentang Allah akhirat tentang ngaji akhirat surga neraka sebab di benak hatena eta nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga nyaritakeunna teh pasti eta di jero benak hatena neraka surga Allah cicing di mana jeung saha bae ngajakanana kadinya bae keur dituruh-turuhkeun dicici-cicikeun nu aya di benak hatena karasa ka urang deg nu ngridit deg waduh motor aing kreditan balik ka imah nyokot deui hiji deui gagedean tuh tapi lamun urang di dieu doang sok ku ari jelema sakola lain keur ieu cek Imam Ghazali sakola sok sanawiyah aliyah kok kuliah UIN sakola ka Misra ka ditu sok geura balik ka imah dalil merebet bae kajen ku kumaha ge tapi ti dieu ngadalilna ti dieu kok kanyahoanana bentukna engke hasil ngadalil jadilah sekolahan bangunan imah mobil eta lah natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tadina kos kari itu dituangkeun jadi kos gitu deui tapi coba di pondok pesantren salaf eusikeun ka dieu ku kiaina takrib riyad fatul muin alfiah johar maknun mantek dieusikeun ku geus sing ikhlas nya sing ridho sia mikeunnan ilmu ka batur ulah sok henteu karena Allahnya sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae pejabat jeung rakyat akur bae nya sing hade sia nya sumuhun si sumuhun ge datang ka imana beda eta sakitu ge nang popohara sebabna encan noriko sebabnya encan bisa ngabersihan eta rada deres doang rada deres datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren amil jurumiyah soro patumuin rada deres doang rada deres ngan encan dipake karindu sebab naon sebab encan aya siran ruhani na can diurus ketika geus diurus bakal rindu bae dongeng sakadang peucang ge rindu bae dongeng monyet rindu bae sakadang kuya rindu bae sebab naon lain lalagaan maksudna di jero hate dibawa ieu neraka ieu surga
henteu deuk dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu ieu berpolitik pokos kieu eta mah lain ieu manu deuk dituangkeun anak hasil asma Allah asup diberulukeun deui perut lain deui karasana kurnu rindu akhirat sedangkan kabehan jelema mah pan rindu ka akhirat dua jenting anu sok main gua pleh we ge ngadenge neraka mah ngarenyet nya ge ngarenyet sarua we woi tapi nasehatan tah kuno Kiai Golkar baik ulah main bae sia ka neraka sia ka neraka ngalelewe teh nu main gaplek ge ngadu sia di akhirat ye aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol nagara disengseureikeun tak Kiai Golkar mah teu salah kuno main gaplek disengseureikeun teu salah ulah marah tak Kiai sebabnya nama neangan duitna make Quran make dalil aing nama make naon garang-garangna balak saudara ngomong atuh atuh beda tipe doang maksudnya mah dunia kene mantak dilelewe tapi ku ahli ikhlas dulur ulah sok marahin lantaran lah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hati padahal ngomong sakitu doang heuh nya sebab naon timbul di hati nusieun ka Allah ngomongna coba nyana ngomong saudara-saudara jangan korupsi ya pugunya nu korupsi ya ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian wali jadi wali beseuri bae jangan ngomong korupsi ngomong naon moal bisa didenge makin hancur sebab naon nyana ge ngalaksana hanya jualan dalil babari jualan dalil tadi geus dibejakeun nang saya Allah giliran bae rugi eta pensiun nang Allah teu ridho sia ku Allah dikitukeun merido jan datang ya wali teh lain ya jelema supaya darek salat diajak lalagaan ku wali mah tapi ujungna daek salat diajak lalagaan ngaji tapi ujungna rindu kana ngaji kunaon di jero hatena unsur duniawi diajak sieun ka Allah kudu sieun ka Allah diajak ka sorga kudu hayang ka sorga diajak ulah ka neraka kudu sieun ka neraka atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun eta memang caina karasa kunyana tuh ayeuna mah pan ilmu ti sakolahan begitu karasa tiis sakeuna ieu teh ngabangun sakola kumaha nya urang carana kumaha carana melalui saha kadinya unsurna sebab naon cai nu dikucurkeunana ti dieu tergantung kucuranana emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah lamun timbul tina hati nurani tapi lamun timbulna ti dieu racun bahasa teh racun ti dieu sehingga ade keluar ti dieu racun urang ngadeukeutan we tah ahli-ahli politik ketua Golkar misalnya sakali dua kali huhahe sia ada teh sia keur diracun tah awas tah kiai keur diracun tah kiai ieu teh bere bisa naon ngan bisa mere jeruk dah oh masalah alhamdulillahirabbil alamin sekali dua kali tilu kali kiai mah ngadoa bae di ditu di mah kulahiranan kula kampanye isukan oh atuh masalah ngadoa oh geus karacunan da kiai geus karacunan ka kiai dibere amplop nu rada gede iraha deuk ngariung deui nya kula undang bae lah pokona mah ulah beurang peuting ieu masalah geus keracunan geus poha je ti dieu tah ti dieu tuh tapi jeung para aulia Allah jeung para salafus shalih timbul ti dieu henteu maksud kos kitu supaya nyahueun ka Allah supaya nyahueun ka sorga supaya nyahueun ka neraka ketika nyaritakeun sorga nyanana ge hayang cet ka hate urang hayang ketika nyaritakeun neraka lantaran nu nyaritakeun sieun ka neraka urang ge sieun milu ka neraka ketika nyaritakeun nyandung atuh hayang lantaran nu nyaritana ge hayang tuh wow jogeuna emang hayang jasa meureun Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul
alamin ala eling sanya tetep ka Gusti Allah alqal kuali ngadamel wal amr jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah secara mutlak parentah teh nang Allah nu bisa ngadamel salian Allah nu bisa marentah salian Allah ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah dua alam khalqu alam amru eta kakarek sekelumit ketika diteruskan nyaritakeun alam khalqu anasirul arbaah urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad ieulah dek diberesan ku urang saha nu ngaberesanana guru mursyid sebab nyanalah nu nyahueun si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan si ieu kos kitu aya panyakit etan si ieu kieu aya panyakit etan panyakit eta lah dek dipiceunan dek dibersihan percis kos dokter dibawakeun pasien lah periksa oh ieu mah lambung dokter meriksa deui oh ieu mah jantung dokter ieu mah oh ya engke bere lambung obat lambung jantung obat jantung paru-paru obat paru-paru obat dan lain sebagainya hanya dokter anu lihailah nu nyahueun kana penyakit pasien sehingga pasien hayang cager kitu keneh nu endek noriko ieu penyakit ieu hanya jelema nu mursyid lah disebut guru mursyid nu nyahoeun penyakit iyalah teu mudah teu bisa seminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lamun memang penyakitna bandel mah kan diopnam itu diopnam ieu penyakitna ieu baku diopnam sagasa diopnam hasil scanning cek dokter black operasi ieu mah pal-palan ngomong pal-palan dokter antara apa yang hirup ulah gitu tuh dok iya di pal-palan tidak ngejamin umur makan ada yang punya tapi kan kalau dibiarkan nih penyakitnya mandek di sini itu kayaknya bertoriko opnam lantaran parah jasa ieu mah tata dina duit Golkar aya duit PDI aya di dieu PKB aya geus parah di dieu ngabaget di jerona ieu mah kudu dioperasi ieu mah cek dokter mursyid operasi bae mana peso bila perlu ieu mah lain make peso make ragaji ieulah ayatna alahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin maha berkah Gusti Allah teh anu ngamilik seluruh alam nu mangeranan seluruh alam anu ngaropea seluruh alam anu ngurus seluruh alam nyanggakeun sadaya-daya pasrahkeun kanu bogana ngendek dipasrahkeun teh kudu aya nu nungtun nu nyahoeun nungtunna ieu budak dek dipasrahkeun ka Gusti Allah cara pasrahna kumaha ieu tonton bere cara di mana enggeus jana mantep memeh pasrah ka Allah pasrah heula ka nu nungtun nu mantak dina ilmu thariqah lamun teu paham didebat terus Muhammadiyah ngadebat masa sih harus nurut sama guru Persis ngadebat Wahabi ngadebat wae kabeh ge ngadebat tapi lamun nyana nyarita ti mimiti moal ngadebat oh deuk di ka Allah bisa henteu henteu nungtun memehnya sorangan ke Allah percaya heula kana nungtun ibarat urang endek ka Surabaya teu nyaho jalan percayakeun bae heula kana nyaho jalan ka Jogja bae ka Jogja batur rumah ngan 12 jam lantaran nya nama teu nyaho jalan 24 jam teu nyaho jalan ka di Jogja ka ditu Jogja urang hese tah asal datang we perapatan di Jogja ditu Jogja deui atuh kudu nama urang nu mendek jalan tengah bae nu mendek jalan selatan bae ieu mah lain ke jalan selatan aya petunjuk Jogja ka tengah ka dieu we engke ka tengah urang aya deui petunjuk ieu Jogja atuh ka selatan deui batur mah kan 12 jam bahkan aya anu 10 jam ka Jogja ieu mah 24 jam teu nyaho jalan untung teh datang keneh aya nu geus datang ka Sidoarjo balik deui kurang ya balik deh orang Jogja di Indonesia Jogja teu jalan kula ke baheula ka Jogja jeung nu jaho jalan mah cepet bareng jeung Haji Kobas 24 jam
inget beda kula lalakon bebeja ka almarhum ka abah geus beres cak abah teh lalagaan abah mah eta atulah ulah kenceng-kenceng cenah kayak asal tukang baso eureun didinya kayak itu lapar dahar nyana mah bener bae teh Haji Kobas atuh barang deuk kayak tukang baso eureun dititah ku abah cenah jeuh lalagaan teu cenah urang ngabaso bae atuh datang ka ditu 24 jam orang lain gitu nyana mah maksudnya nanya jalan orang keur ngabaso nyana mah indit ka Jogja ka mana meureun nyana aya disebut teu nyaho jalan gengsi aya disebut nyaho puguh teu nyaho kos gitulah eta jelema teh teu nyaho bebelagaan nyaho aya keur carita dek ditungtun ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul masih kebal keneh mun dicaritakeun tentang kajerona lila keneh wallahu a'lam bissawab